Mau makan mobil. Nah, aing ngopi aduh. Kan teh kopi aing can bayar. Gawe teu purun ieu teh. Semangke lah. Nganjuk deui we aing urang ieu mah. Biasa masih di warung euy. Coba teng. Teng. Teng lah. Gawa kumaha ya? Aya tong makan mobil. Mau makan mobil. Bro. Si Ajis. Gawe naon deh eta budak eta? Man, si Ayah cenah pang makan mobil. Terus sama bejakeun atuh awas teh. Itu cenah ke di buruhan. Kewat. Di mana si ayahna? Itu di situ tuh. Kotor pisan teh mobilna. Kotor, agak kotor. Heutik. Siapa atuh lah yang teparuruan. Aku siapan dengan anak buahna kan itu. Jung. Bocah aing. Lila si Ajis teh ke mana nya? Jamal. Jung. Tah si Jiwong gini. Ya. Maya. Mau makan lah mobil. Nya heug. Kotor ya. Ya. Heeh. Mana kuncinya ya? Ya, kuncinya ya. Tah. Ya. Sok ya. Ya. Bersih pokoknya kolong-kolongnya. Siap. Ya. Parurun aing mbah nagenan. Masih ayahna deui. Gila. Parurun aing mbah nagenan ieu mah. Ieu resep mobilna bisa pakai nongkrong we. Ya. Anjing mobilnya. Hebat. Nyawa atuh. Hah? Hebat kunyuk saya anjing. Ih. Ira cagerna ya jalma. Yo. Mau buka mobil kieu di mana? Nya menang meuli atuh. Hah? Menang meuli. Kabeneran atau kitu mah ieu tetangga urang butuhan mobil. Hah? Aing mau ngajual mobil. Hah? Mau ngajual mobil. Anjing, itu dah 70 juta mah euy. Mau adaekeun. Yo, aing mah moal ngajual mobil, moal. Hah? Erek genan ya pangumbahkeun mobil. Getar. Sugar aing kadengeun apa mah. Itu cager-cager ya jalma. Halo sayang. Waalaikum sayang, kumaha sayang? Oh, iya nggak apa-apa ya. Nyambung Kamu baik-baik di sana ya. Iya, oke. Anjing teh nyambung ngomongna ge. Sing balek. Ya, udah ya. Pokoknya the best. Hey! Goblokna geus akut ieu mah euy. Nya, pokoknya mah. Oh, sama pemajikan aing sama aing mau tau ngahina kunyuk. Pemajikan aing anjing sama ieu teh. Heeh, ngan ngomongna teu nyambung, cek aing teu nyambung. Pemajikan aing anjing. Oh lah. Cager aing rasana rujit. Ayang udah dulu ya. Lagi ngonten dulu ya. Ini lagi bikin video yang ya. Uyuhan anjing betah eta pemajikanna. Ya. Hah? Dulu. Assalamualaikum. Atuh teh assalamualaikum kitu ku ya. Anjing mah balik. Iya dadah assalamualaikum. Mun aing pamajikanna ku aing dikulub. Yo. Tah, kabeneran pamajikan aing nelpon kumaha cenah? Ya, aing erek ngumbah mobil. Kan aing teu purun. Gusti ame emang aing ngomong jeung goblok teh kieu tah. Aing bantuan ka saha teuing nya ye. Mata ge sia teh ye. Ceuing sia teh anjing. Aing meuli pusing. Ya. Urang ngumbah mobil. Terus ngan aing teu purun pangumbahkeun. Ka dibere komisina. Tah, satuju aya kitu mah. Sok ayekeun. Cek aing ge. Aing komisina mana? Eta geus ngagantung. Kudu we aya piduiteuna cai ka karacil dina teh ngadenge. Goblok milenium nu kieu teh. Tah kuncina tah.
Aing nungguan di warung. Heh. Oh karang mah. Tahu beres we heuh. Nyaho atuh. Aing nungguan ditu nya. Tahu beres. Ohon. Heh. Dos lah. Pusing aing. Anjing, kumaha ya asupna? Aing mah imam pantauan kumaha. Aing gagal ieu mah mobil euy. Punten. Punten. Ajay, udah. Ieu teh naon nya euy. Aduh, anjing. Sorana meni ayakeun meni tarik kitu. Kamana? Ih, anjir. Aing kudu kumaha ieu? Aing jalan-jalan kumaha sih ieu? Gas, kajeun eueuh sorangan genan, padu digas we lempang. Hah? Gas we, tah, kitu tah. Tah. Sok karasa lempangna geura. Sama emang mobil geus nyeureun awak? Anjing. Aing salanita ieu mah. Aduh, aing si balik gunyuk. Aing era. Ih, kumaha ku tatangga sia mah. Aing ku tetangga sia mah piraku. Piraku kumaha ieu mobil eta tadi aya soraan menyetek kadenge. Kadenge teh ku sia. Ieu mobil soraan sia teh kunyung. Anjing sia teh. Aing yo sok dengekeun di dinya tah ku aing digas. Yes, beres gitu. Ngomong mobil teh si Jiwong. Tadi sekedar mangges beres ulun ya. Iwang dempo wae. Ayeuna aya soraan. Tah, nu kieu aya sorang anjing tarik oge nya mobil kawas. Aduh, kawas hartop euy. Tingali kan sih. Sugan beres gitu. Rek dipake gitu. Dipake. Nya. Boro-boro kita, Jess. Oh. Kela. Heunya si Jiwong asak lilat teh ngomong mobil. Anjing, aing ge euy. Bener kawas hartop suarana oge. Nah, erek hartop, hartip. Aing teu paduli. Ayo pokona mah. Acap. Geus kieu mah euy. Ngopi balegeun geus. Yo, erek moal ieu pangumbahkeun aing bisi. Ieu si aya bisi kaburu datang. Atuh dah. Ya. Dia. Naon? Ka dieu. Ngopi balegeun ieu mah ya. Aya naon? Ka dieu. Mau ngajual mobil. Ya, geus beuwi lakuan. Bodi dua. Anjing. Naon? Depo ditu geura ya. Ya. Mun hade ku aing ceulina dirorek ku Awi. Amin. Kudu kitu atuh. Parah, anjing parah. Tah, Parah. sorana nu alus ieu mah. Sorana nu alus ku aing can dihirupan ke sorana nu alus. Bener aing mah kapake euy. Beres. Oh, sorahan kunyuk. Aing kakek. Ya. Aduh aing. Ieu can bersih ya. Da acan ya. Eta urang nita. Rek dipake jeung si Ajis Oh. ya. Dong, kocok aing ge nanti tadi tita pangumbahkeun mun aya pisan aing mah. Ya, kela ieu teh mobil teh nu saha sih ieu teh? Tuh, nu si aya. Nu saha kagungan, nu kagungan. Oh, aya. Rek ulin jeung Ajis. Ulin. Erek ulin. Ai sia. Yo ya kupingkeun ya. Ieu teh teh nyebut-nyebut manehanana. Dijual cenah 70. 70 mah bana hungkul. Oh. Hah? Anu ngomong aing mah teu ngomong. Nu bener ya, nu bener. Sing balik nu saha aing Nu bener. anjing sia mah. Ai sia kumaha teu balik dia cerita ngumah.
Ada mobil ditawar-tawarkeun. Aing manita teh ngumbah. Tah, kadenge kuya. Sok cina tuh 50 oge. 50. Hah? Nah, nawar-nawarkeun 50 sadaya. Aya kumaha? Kita di kumaha? Ya, urang mah teu nita ngajual mobil. Tuh. Isi mah 70 aya kumaha? Oh, Era tetangga tuh. Jis, sang harapan lah Jis. Sang harapan lah. Yo. Ieu, aing sana ka jual mobil. Sana ka jual mobil. Oh, tah satuju bener Jis urang ge. Tujuh. Ya pokona mah ya. Ah, Urang mah era tetangga sia teh. Yo, aing mah teu nitah ngajual mobil, nitah teh ngumbah ngamandian. Kadang itu si aing. nah atuh kita si budak geconge. Ya lah, cicing. Kan aing hujit si ayah ada tuh. Aisyah era naon kunyuk lah kamu gitu kunyuk. Ah, sia mau baca tah kunyuk sia teh. Lo baca tak. Iya, dia anak kakak aing. Kunyuk. Ya ya. Ayo, anjing. kunyuk lah. Ya, Terus ya, ya anjing lah. Kakak aing. Ya, pilih tah. Ayah, Keluar. Ya. Jadilah. Keluar. Keluar kan tuh. Keluar. di kumah deh ya. Wah. Mau tekuduk teh. Mas. Kayak mun Itu si budak nu goblok itu goblok mah teu cager. Keluar. Ulin aing sararekan itu coba digarablogan. Keluar. Budak! Ulin. Ah, budak! Ulin lah. Jis.